Lantas jelema nu di alam dunyana loba kepentingan dijamin riweuh, hayang tenar, hayang kapuji, hayang loba duit gitu Pak, hayang dihormat, hayang disebut hebat. Wah jangar begitu, gering yang mau puting lagi, gering pasti. Eueuh nu sasalaman nyeri hate gitu Pak, bener kan? Gitu. Eueuh nu mere kopi amek-amekan gitu Pak, eueuh nu nanya emosi Pak. Dah loba kepentingan datang, coba tegablek kepentingan. Eueuh nu nanya duli teh aing teu butuh, eueuh nu mere kopi da aing mekal kopi gitu, aing rek ngaji rek ngopi teu kabagian sangu bae, teu kabagian kita aing bedi imahnya tuh beres hatena sabab teu loba kepenting. Tak jadi orang teh tanya karena diri orang teh, coba kali-kali tanya atuh dina sapopoe saya teh hirup teh neangan naon atuh gitu, tanyakeun kana nafsu urang neangan naon, karena nafsu urang tanyakeun masing-masing. Neangan pujian jelema ya Allah ripuh mang dipuji teh ripuh, beban dipuji, beban dipuji. Hayang naon tenar, tenar teh modar teh, tenar teh capek sia. Tenar mana bisa nyaho ribu